Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para peserta storytelling. Iya sadayana tiasa bahasa Sunda tuh. Tiasa. Oke. Aya nu teu tiasa bahasa Sunda? Aya nu teu tiasa bahasa Sunda. Jadi aya nu katinggal aya di perguruan tinggi lain selain UPI. Jadi kalau dari UPI kelihatannya banyak yang dari bahasa Sunda. Ada yang di luar bahasa Sunda, coba bisa angkat tangan atau menyebutkan nama. Upami Ahmad Hikami, di mana Ahmad Hikami? Di bahasa Sunda, Bapak. Nah, bahasa Sunda angkatan 2018. Kayak tos tepang tacanya jeung Bapak 2019. Atas nanging nu kelas penjurusan bahasa mah teu acan. Ya. Ketinggalan sapali parantos tepang ya seorang Bapak mau di kelas atau di luar kelas. Iya oke. Aya di nusanes di luar pendidikan bahasa Sunda. Abdi Bapak. Oh, Po Haji. Po Haji mana fotona Po Haji? Enteng ganggu Pak. Sekedap Abdi. Yuk. Oke. Po Haji mati. Di mana Po Haji teh? Biologi? Mohon Pak, pendidikan biologi. Saya tuh jantan dina pendidikan biologi ge aya anu minat ageng perotosan anak karena apunten sastra Sunda. Po Haji Puspanuwangi. Sanu tacan uninga ka Po Haji tos kenalan tacan. Mana tuh jurusan pendidikan bahasa Sunda? Putrina Ibu Reti, Bapak. Putrina Ibu Reti. Ya terus terangnya orangnya di antawisna bahwa aya nu kantos tepang sareng Po Haji Nuwangi. Ieu nembe 22 urang katinggal nama dina daftar anu ngiringan storytelling teh aya 38 urang. Janten masih kena seueur anu tacan lalebet ka ieu Jung. Urang atosan bae kira langkung 5 menit deui nya urang atosan. Ieu Bapak ngahaja masang jumna 2. Anu hiji mah ieu nu nuju sasanggem anu teu nganggo rambut. Hiji deui mah anu nganggo rambut. Kaleresan anu hiji mah teu tiasa nganggo video sareng rada sesah upami teh mah kedah share screen. Anu mawi Bapak nganggo perangkat anu hiji deui supados tiasa share screen ke urang diskusi sasarengan perkawis naon ari storytelling. Tos nambihan alhamdulillah parantos ayat 28. 28 katun sababaraha urang deui. Katinggal aya nama Bapak seueur anu warano anu kantos tepang dina Zoom
anu kantos tepang di kampus. Upami anu ti Universitas Pasundan parantos lebet ka Zoom. Aya anu ti Universitas Pasundan lajeng aya anu ti STKIP upami telepat. Sakali deui satacan di kawitan upami anu ti Universitas Pasundan parantos aya kita parantos hadir. Mangga upami ningal peserta, daftar peserta anu ngiring kana storytelling bahasa Sunda di luareun Universitas Pendidikan Indonesia aya oge anu ti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Tos hadir di dia? Atas, Pak. Alisa ya? Nuhun, Alisa. Pak. Biasa bahasa Sundanya Alisanya. Insya Allah. Oke. Teras Jihan Rafifah atau Sadir Jihan Rafifah di Universitas Pasundan. Lajeng Lisnawati di Pendidikan Sejarah Unsil parantos hadir. Lajeng Rahmawati Fatimah di Universitas Pajajaran. Parantos hadirnya Rahmawati Fatimah. Alhamdulillah. Lajeng anu terakhir Syifa Fauzia Azmi di Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI Tasikmalaya. Parantos hadir? Atas, Pak. Atas, alhamdulillah. Ayeuna parantos 5 menit sakumaha nu dijanjikeun ku Bapak tadi. Nanda Widi urang kawitan bae rupi namanya. Tos siap sadayana? Parantos, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mugi sadayana sarehat ya. Dina siang ieu margi seueur pisan dulur-dulur urang anu kena ku COVID-19. Bahwa aya wargi-wargi urang, lanceuk urang, adi urang, atanapi sepuh-sepuh urang anu katerap. Nanging di dieu mah sadayana sarehatnya. Teu aya nu kantos kena ku COVID? Aya nu kantos kena ku COVID di dieu? Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah.
sarehat sadayana upami kitu nu mawi kade calikna ulah pacaket patebih-tebih di bumi masing-masing. Nah, ieu priyogi kanggo menghindari kerumunan, kanggo menjaga jarak di antawis urang. Sakumaha nu kauninga ke Bapak satacan neraskeun ieu aya nu teu ngartos kana basa Sunda teu? Atau nepi ngartos sadayana kana basa Sunda? Upami aya nu teu ngartos engke bade dicampur-campur bae nanging katinggalna mah ngalartos basa Sundanya sadayananya. Nuhun Pak. Alhamdulillah upami ngartos basa Sunda Bapak bakal seueur sasanggem teh dina basa Sunda janten panganterna ku basa Sunda wae supados lancar dina komunikasi nanging diselang-selang lah urang oge nganggo bahasa Indonesia. Argi katinggal lama ieu direkam terus dipublikasikeun di pusat dan aya hal-hal anu tiasa diakses kedah tiasa diakses ku bahasa Indonesia. Atur nuhun ka sadayana. Bapak yang terang tadi aya anu ti luareun bahasa Sunda teh di antawisna aya oge anu ti PG PAUD ya, pendidikan guru PAUD ti UPI keneh. Lajeng aya oge nu ti bahasa Indonesia, aya ti pendidikan jasmani malihana, kesehatan dan rekreasi, aya rekreasina. Lajeng aya anu di Sumedang, di kampus Serang, lajeng di kampus Cibiru, aya oge di PAUD ya, PAUD seueur pendidikan sejarah di luar UPI, ya pendidikan biologi tadi Poh Haji Parantos sami-sami suping di urang. Lajeng aya oge nu ti Unpad, alhamdulillah rempeg lah. Tinggal kitu mah komunikasi di antawis urang tiasa lancar. Mungkin. Perkawis storytelling, aya nu kantos ngadangu storytelling, cobi Bapak hoyong terang heula satacan diskusi langkung tebih manawi aya nu kagungan pamenag naon atuh storytelling teh tapi upami bahasa Sundana naon eta teh nya rere storytelling Ngadongeng panginten Bapak. ngadongeng di urang mah ngadongeng lah gitu nya. Storytelling istilah anu umum di sakuliah dunya anu mawi di urang mah ngadongeng we gitu. Cobi kanu sanes Elis Siti Robiah hadir? Hadir Bapak. Cobi Bapak yang nguping ti Elis. Kinten-kinten naon wangenan atanapi definisi storytelling teh anu dina bahasa Sunda jatan ngadongeng atanapi mendongeng dalam bahasa Indonesia. Pami saur abdi menurut abdi mah Pak mendongeng atanapi ngadongeng teh sami sareng bercerita ya Pak. Bercerita. Iya. Oh, ngadongeng itu bercerita. Iya, Biasa ngadongeng. dilengkepan deui definisinya? Ngadongeng. Bangga, nu saresna tiasa ngabantosan, sanu tiasa maparinan definisi. Di Payunan Balarea. Di Payunan Balarea nya janten ieu kedah aya pendengar. Kitunya silnginya. Upami teh aya pendengar tiasa disebat ngadongeng atau nepi henteu? Itu Bapak. Tapi disebutna naon upami kitu? Upami urang nyarita sorangan we, teu aya nu ngadangukeun, teu aya nu ngabandungan. Monolog Bapak. Monolognya. Terus Siti Hafsah mah parantos atau sengiringan mata kuliah monolog Hafsah? Parantos Bapak. Parantos ya. Jantan di urang aya monolog, aya oge ngadongeng. Tah engke kapayeuna urang
urang cobi pilarian naon bentena antawis monolog sareng ngadongeng. Dan dina prak-prakanana oge dina kegiatan sapopoe malihanan aya kegiatan anu khusus ngadongeng, aya kegiatan anu khusus monolog. Malihanan dina bahasa Sunda mah atanapi di Jawa Barat malihanan kegiatan di Jawa Barat aya pasanggiri khusus. Pasanggiri ngadongeng sareng pasanggiri monolog. Tah ninggal kitu mah jelas pisan yen ngadongeng teh benten sareng monolog. Engke naon benten ngadongeng, lajeng kumaha prak-prakanana sareng monolog bakal karaos benten. Tuh, ke KPU urang diskusi. Enggak. Anu sanesna deui Bapak yang terang unsur-unsur naon wae nu kedah aya dina kagiatan ngadongeng. Tokoh. Aya unsur tokoh. Eta dina materi dongengnya aya unsur tokoh. Aya unsur naon deui? Widi ya Bapak. Rahmawati, mohon Rahmawati. Aya anu didongengkeun sareng aya anu ngadongengkeun. Aya anu didongengkeun mangrupi materi dongengna sareng aya nu ngadongengna. Ya. Aya nu kirang teu? Alun sareng amanat, Pak. Sareng Sareng amanat. oh sareng amanat eta unsur nu aya dina lebet materi dongengna. Upami dina prak-prakan ngadongeng saperti tadi nu ku Rahmawati disebutkeun Disajikeunna lisan, Bapak. disajikeunana lisan. Ya. Margi emang ngadongeng, ari ngadongeng teh memang tradisina tradisi lisan. Suruh baca teh ya. Janten urang tataan deui dina prak-prakan ngadongeng di materi teh didugikeun kalawan lisan, didugikeunana kudu ngadongeng sareng aya materi dongengna. Eta dina prak-prakan ngadongeng. Aya keneh teu unsur anu teu acan kasebat dina prak-prakan ngadongeng. Aya anu ngadangukeunna, Pak. Aya anu ngadangukeunana. Aya pendengarna ya, aya nu ngabandunganana. Akhirang langkung sapertos kitulah. Janten satacen kana materi Bapak gaduh anggapan sadayana anu ngiring dina ieu storytelling tos uning pisan posisi kegiatan ngadongeng dina tradisi masyarakat Sunda sareng oge posisi materi dongeng dina ranah sastra Sunda. Anu mawi tadi dibentenkeun eta mengadongeng kegiatan ngadongeng ieu mah kegiatan monolog. Lajeng materina oge tadi tos ku Poh Haji disebutkeun ieu kalebetna sastra lisan. Ngadongeng. Aya teu upami teu mah ditinggal tina materina aya teu materi-materi sastra anu sanes anu mirip-mirip kana dongeng. Ieu mah kanggo gambaran we heula. Anu mirip-mirip kana dongeng kinten-kinten naon dina sastra Sunda? Carita pantun panginten, Pak? Carita pantun. Ya, lebet kana sastra lisan. Pak. Dea. Pamibiantara. Biantara lebet kana sastra lisan atanapi fiksi. Biantara fiksi sanes. Ilma. Ilma. Kapan Ti Silmi nyebatkeun tadi biantara. Urang sebatkeun biantara memang prak-prakanana dilisankeun. Nanging sanes sastra lisan. Lajeng biantara oge henteu lebet kana materi fiksi dari biantara mah dina biantara mah nu didugikeun teh mangrupi informasi-informasi anu biasana bersumber kepada data, bersumber kepada fakta, bersumber kepada hiruk pikuk sosial, sareng memang didugikeunana henteu nganggo naon teh unsur-unsur imajinatif sakumaha dina dongeng. Da ieu bentena biantara sareng ngadongeng.
Biantara teh upami dina bahasa Indonesia mah naonnya eta teh Lisnawati uninga Pidato panginten Bapak. pidato. Oh, janten pidato ini sangat berbeda dengan dongeng. Ari pidato mah materina hal-hal yang berdasarkan data dan fakta dan itu disampaikan semacam orasi untuk menyampaikan informasi kepada halayak yang memuat kebenaran. Nah, ari dongeng mah tidak harus memuat kebenaran dalam arti normatif. Ada dongeng mah fiktif atau fiksi, tidak berdasarkan fakta. Nah, kanggo jelasna Bapak nyungkeun widi hoyong share screen aya materi perkawis storytelling anu diserat ku Ibu Dr. Yulianeta ya anjeunna anu ngokolakeun storytellingnya atanapi Ibu WD, Ibu Wakil Dekan di FPBS. Beliau menulis PowerPoint dalam bentuk PowerPoint materi pengenalan, materi dasar apa itu storytelling. Nah, mudah-mudahan ieu tiasa katinggal ku saderek sadayana. Parantos muncul. Acan Bapak. Ya, Bapak. Kacan. Oke. Urang tiup heula ku Bapak. Fuah. Oke, muncul. Nah, ieu parantos munculnya. Oke, urang ti awal. Musikan yang muter. Nah, ketinggalan ku sadayana? Ketinggalannya. Bapak. Ibu Dr. Yulianeta MPD, beliau adalah wakil dekan secara struktural, wakil dekan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Namun dalam kegiatan program storytelling ini beliau adalah pemandu dan pengelola utama dalam kegiatan storytelling. Nah, Ibu Neta, saya biasa memanggilnya Ibu Neta. Ibu Neta menuliskan atau mengirimkan PowerPoint yang memuat materi tentang pengetahuan dasar apa itu mendongeng. Anu saderek-saderna salasna uninga pisan naon sih di Sunda ari dongeng teh? Tapi di bahasa Inggris storytelling. Tadi terus didukikeun bahwa ngadongeng itu adalah sebuah tradisi lisan untuk menyampaikan materi dongeng. Materi dongeng itu biasanya berisi muatan-muatan moral, berisi pesan-pesan informatif yang harus disampaikan. Tadi aya nyebat bercerita. Bercerita oke leres, lebet karena storytelling. Tah mung bentena teh disebut cerita biasa upami teh ngadukeun informasi kamari aya nu ngantunkeun di rumah sakit alatan Covid. Nah, eta ge informasi tapi didugikeunana melalui bercerita. Tiasa janten materina informatif nanging sanes materi dongeng. Ari materi dongeng mah tangtos kada aya unsur-unsurna. Unsur-unsurna nu tadi disebatan teh aya tokoh, aya setting, aya konflik, aya tema, lajeng aya pesan-pesan amanah anu nyelip atau nyelap dina eta materi. Ibu Neta mengutip apa yang disampaikan oleh Albert Einstein. Iya saya pisan. Biasa kaosnya bisa dereknya. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. Upami tema Tuang Putra, Palai
sina janten jalmi anu cerdas, anu pinter, anu calakan, paparin awasan ngeunaan dongeng. Ngeunaan dongeng. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Nanging upami tuang putra palai tiasa sina langkung cerdas deui, sina langkung pinter deui, sina langkung calakan deui, paparin awasan langkung seueur ngeunaan dongeng. Janten dina pamendak Albert Einstein mah dongeng teh mangrupi materi anu penting pisan kanggo nganteur murang kali sina cerdas. Aya di antu saderek anu kapungkur kantos dipaparinan dongeng ku Ibu Ramana? Kantos, Pak. Kantos ya. Tah anu Kantos. kantosna pasti eta teh bakal calerdas eta teh. Pamendak Einstein aya leresna malihanan 80% mah leres. Moal langkung. Nah, kapungkur indung urang ataupun bapak urang seseueurna mah indungnya anu sok ngadongeng teh. Ngadongeng naon we? Kapan ari dongeng teh tiasa fabel, tiasa parabel, tiasa sage, tiasa mitos, legenda, eta didugikeun ka murang kali atapi engke saderek sadayana upami parantos jadi hiji indung atapi janten hiji bapa cobi ngabiasakeun tradisi mendongeng ka putra-putrana. Kitu oge upami putra-putrana palai sina jadi jelema cerdas, calakan, anu pinter. Insya Allah sakumaha anu didugikeun ku Albert Einstein, dia tiasa berhasil. Sejarah mendongeng. Nah, ya di luar, di dunia barat, pada masa kerajaan, mendongeng itu merupakan kegiatan yang mendapat perhatian besar. Biasa kedap aya kacan ka admit ku Bapak. Sekali deui pada masa kerajaan ya di dunia baratnya di dunia Eropa. Pada masa kerajaan mendongeng merupakan kegiatan yang mendapat perhatian. Hidup pendongeng bahkan dijamin oleh raja. Di lingkungan istana, pendongeng bertugas menghibur. Di lingkungan istana, pendongeng bertugas menghibur raja ketika raja berduka. Karena itu mereka disebut dengan pelipur lara. Sekedap ieu aya pesan Bapak teh geuningan masang Zoom teh di menit di waktos. Hapuntenna upami teh mangke parantos dugi kana menit ke 40 sigana urang kedah kaluar nanging insyaallah engke urang bakal lebet deui engke Bapak ngadamel deui link. Ya punten tadi Bapak kalangkung milih Zoom-na Zoom anu dibatasanan ku waktos. Neng mudah-mudahan tengirangan naon namina teh semangat saderek sadayananya kanggo ngiring teras kana Zoom. Tah ari di urang kumaha upami di barat mah di dunia barat mah anu ngadongeng teh dipupujuhkeun pisan ku rajaan teh dugi dijamin kahirupanana kantos dipapareunang honorarium upami ayeuna mah. Ade kapungkur mah meureunna dasar honorarium janten dipaparinan jaminan upami teh mah non disebutna sembakona dipenuhi dicumponan beasna laukna uyahna samarana putra-putrana oge dijamin kahirupanana. Nah di urang oge kapungkur kirang langkung sapertos kitu. Nanging kapungkur mah anu janten tradisi di urang mah sanes dongeng sakumaha nu aya dina dunia barat bercerita we gitu storyteller bikin ke aya teller ya storyteller pencerita pendong aya di urang mah tadi saha nu nyebat carita pantun
Dea. Dia ya. Dia tadi nyebat cerita pantun. Tak kapungkur diurang dina abad ke-17 abad ke-18 lah sesuatu. Abad ke-18 malihanan dina abad ke-18. Oke, osok aya keneh hiji dalem anu sok ngangkir juru pantun. Upamina teh di Cianjur dina abad ke-18 kirang langkung tahun 1850 di Cianjur dalam Kusumaningrat eta teh hampir unggal wengi atau paling teu unggal minggu lah akhir minggu sok ngulem juru pantun kanggo ngadugikeun carita-caritana ngalangkungan nanti bertutur berkisah aya oge anu dikawihkeun pan nya dina pantun mah da dipiri ku kaca pieu teh eta teh kanggo naon teh aya sanes kanggo ngahibur dalem sareng kulawargina nu mawi kitu ari di lingkungan padalaman kapungkur mah diurang boh putra dalem atanapi anu sok aya di dinya di padalaman eta teh sok arapal uninga karena carita-carita pantun teh karena carita lutung kasarung karena carita monding layan di kusuma karena carita ciung wanara karena carita lutung leutik ya budak manyor jeung sajabana biasanya sok arapal uninga nanging kegiatan tradisi model kitu teh mung aya di padalaman-padalaman unggul tara dugikeun ka masyarakat biasa gitu nya percis sakumaha nu aya dina tradisi di bara ayana mung saukur di lingkungan istana untuk dugikeun ka pelosok-pelosok non tradisi ngadongeng teh intina boh di barat pon kitu deui diurang di Indonesia di Nusantara tradisi Nusantara kalebet di Sunda masyarakat Sunda tradisi ngadongeng atanapi tradisi nyaritakeun hiji lalakon teh hiji dongeng eta aya tradisina di Melayu aya tradisina malihana di Melayu ge hampir sami sareng diurang di Sunda dipiring ku musiknya upami di Melayu mah aya dipiringna teh kaba ari diurang mah ku kacapi anu disebut pantun ari di Jawa kumaha aya di Jawa oge sakapeung dipiringna teh ku gambang atanapi oge aya nu mangrupi maca. Nah, upami tadi ya saha pohaci nyebatkeun tradisi lisan. Di Jawa aya tradisi lisan tapi dumasar kana naskah. Janten di Jawa mah aya tradisi mocopot atanapi macapat. Memang eta tradisina tradisi lisan nanging ngalisankeunana dumasar kana bacaan. Naon anu dibacana? Nu dibacana teh biasana naskah wawacan, ya, cerita-cerita babad. Ari macapat mah biasana bentukna teh wawacan, margi ditembangkeun. Macapat mah dihaleuangkeun. Eta teh diturutan tradisi eta teh ku masyarakat Sunda. Nu mawi di masyarakat Sunda mah aya nu disebat tradisi nembangkeun wawacan. Di sebagian daerah disebatna beluk ya, nembangkeun wawacan teh. Lajeng di sebagian daerah nu sanesna oge di Majalengka disebatna gaok. Tah janten tradisi membacakan dongeng di Nusantara termasuk juga di Sunda, di Jawa, boa di Bali, di Nusa Tenggara Barat. Eta aya ya. Janten tradisi ngahibur dalem ngahibur jalmi-jalmi anu berada bangsawan eta memang kegiatan sapertos kitu teh aya. Kadienakeun mah kegiatan ngadongeng teh cekap di bumi we anu ngadongengna mun teu indung urang bapa urang geura kapungkurnya Rahmawati atanapi saha Abdul Wahid atanapi nu sanesna Silmi kantos didongengan ku indung eta teh biasana samemeh bobo
indung urang sok ngareretan dia teh anakna teh geus bobo atawa teu acan. Lamun teu acan najan tuluy ge indungna teh satia we ngadongeng. Botina bacaan atanapi memang dongeng-dongeng anu paratos ditalar, diapalkeun. Anu mawi tradisi dongeng teh di urang sakali deui aya gitu ya. Enggak urang teraskeun. Suket apa? Tah, ieu mendongeng sebagai salah satu bentuk budaya. Tuh ngadongeng teh upami ninggal dina gambar mah aya anu ngadongeng teh ku lanceuk-lanceuk urang gitu nya. Ya biasana ku komunitas anu ngadongeng ka murang kalih, biasana murang kalina di PAUD atanapi di hiji daerah utami. Di UPI aya anu sok ngadongeng sapertos kieu komunitas sapertos kieu. Aya dosen di Fakultas Pendidikan Desain dan Seni Pak Dedi Warsana, eta teh aktor teater ya. Aktor teater ayeuna janten dosen di FPSD Seni dan Desain. Nah, anjeunna kalebat anu janten juru dongeng ka murang kalih PAUD. Ya, ka murang kalih PAUD atanapi ka kelompok anak-anak tertentu di sebuah daerah yang terkena bencana, anjeunna sumping kanggo ngahibur deui. Intina mah kanggo ngahibur. Sapertos kitu. Di antara saderek aya teu nu kantos ningal hiji komunitas atanapi aya nu sok ngadongeng nguriling ka sakola-sakola atanapi ka daerah-daerah tertentu. Aya nu kantos mendakan? Teu acan Pak abdi mah. Teu acan ya. Biasanya dina televisi sok aya laporan-laporan komunitas atanapi pendongeng anu lebet ka sakola-sakola atanapi ka komunitas terdampak bencana gitu kanggo ngahibur, sakali di kanggo ngahibur supados teu sarara di eta teh anu kamusibahan teh biasa sapertos kitu. Janten tradisi ngadongeng dugikeun ka ayeuna masih aya.